Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi kadek acita ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngawawancara Ibu Erni salaku narasumber ngeunaan COVID-19. Kumaha pendapat Ibu salaku ibu rumah tangga dina kaayaan COVID-19? Duh Nek, meni sagala riweuh kahiji pang nama di lingkungan, ka lingkungan balik keluar sesah. Balik ka mamana sesah. Sieun urang teh kena penyawat kena virus Covid atau napi urang menyana Covid-na. Dan mereka mamana bingung. Terus naon anu kedah dilakukan ku masyarakat dina pandemi Covid? Pang nama jaga anu 3M teh anu di masker, kadua beli ka mamana kedah ka mamana kedah di masker, kaduana urang ruang riung kedah jaga jarak, katiluna bade ka mamana wis di luar atau napi bade lebet keluar lebet ka bumi kedah awasuh pandangan terutama lah hilap nganggo sabun. Kumaha sikap Ibu dina pembelajaran jarak jauh? Bingung Neng, bingung nate kahiji upami karasan gaduh HP mata sawios-wios, kaduana eta kedah nganggo online mah kedah nganggo wae kuota tah pangpangna mah eta karunya kanu jalmi teu gaduh. Naon harapan kapayuna sabada Covid leungit? Mudah-mudahan insyaallah agungna Gusti Nu Maha Suci, mudah-mudahan urang tiasa wih deui ka asal sing normal deui atuh urang raos deui dina sagala rupina. Amin. Hatur nuhun ka Ibu Erni tos tiasa jadi narasumber. Mun sakitungan tiasa kuring di pihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.